Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan asmana Allah Numa murah tur anu maha asih. Rabbi ujini anaskura nimatakallati an'amta alaya wa ala walidaya wa an amala surihan tardahu wa adhilni birahmatika bi ibadikas sholihin. Makom yakin anu katilu dina tauhid asma nyata makom syukur. Makom yakin anu katiluna nyaeta syukur. Anu hartosna urang ieu kedah seueur syukuran ka Gusti Allah. Ari manana syukuran nyaeta nganuhunkeun ku ucapan, ku anggahota sareng ku hate karena segala nikmat anu tos katarima ku urang ka Allah Ta'ala sareng kapapada makhluk anu jadi perantara ku jalan ngagunakeun sareng ngalarapkeun eta nikmat di jalan anu dipikarido kudu masihanana bari disarengan ku hate anu bungah ngagungkeun kanu masihanana nyaeta Allah Ta'ala dugikeun ka karasa gumeterna hate urang sareng badan dina bawaning ku ajrih ka Allah Ta'ala anu maha murah sareng anu maha asih. Ari nikmati Allah ieu ringkasna nama aya 3. Kahiji nikmat ijab nyata nikmat diayakeun. Kadua nikmat imdad nyata mayangna dina aya. Nu katilu nikmat imhal sareng nikmat henteu langsung disiksa lamun migawe dosa. Dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Luqman ayat 20, wasbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Anu hartosna jeung geus nyampurnakeun Allah ka aranjeun kana nikmat-nikmatna dohir batin. Nikmat dohir nyata nikmat jasmani sareng kaperluanana ieu mah umum ka sakabeh makhluk kanu kafir sareng kanu iman. Contohna soca sareng awasna, cepil sareng danguna, lisan sareng ucapna sareng sajabina. Nikmat batin nyata nikmat rohani seperti iman, ilmu, marifat. Ieu mah khusus kaum mukminin. Janten jalma iman mah kedah nya syukuranana kumargi sampurna nikmatna ti Allah Ta'ala nya dohirna nya batinna. Malih nikmat batin ieu nikmat anu pangageuna. Lanjutkeun ku urang sadayana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari iman aya 2 bagian, sabagian sobar sareng sabagian deui syukur. Hadis riwayat Ad-Dailami rahimahullah. Jadi gumulung iman hiji jalma eta tergantung karena kasobaranana.
sareng syukuranana kumargi di dunia ieu alam papasangan seperti aya bunga aya susah, bunga kudu syukuran, susah kudu sobar. Tiasa oge sobar sareng syukur teh eta galeuhna iman. Sareng di mana jalma mukmin tos biasa ngalaksanakeun ieu makom sobar sareng syukur, mangka pasti hirupna teh bakal tentrem ayem teu maninah, teu bakal timbul pirang-pirang akhlak anu sarae. Sareng deui syukuran ieu teh hiji sabab anu mujarab kana matak tambah-tambahna eta nikmat. Sareng pageuna eta nikmat. Kitu dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an. La in syakartum la zidannakum. Anu hartosna demi lamun maraneh syukuran pasti kami bakal nambahan ka maraneh. Sareng dawuhanna deui dina surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiru nikmatahu an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hartosna kitu nate ku sabab sanyana Allah moal ngarobahkeun kana nikmat anu parantos dianugerahkeun ka kaum satungtung maranehanana henteu ngarobah kana naon anu aya di dirina, henteu syukuran. Hartosna moal dicabut eta nikmat satungtung maranehanana syukuran. Alhasil syukuran teh minangkana nama tatalina nikmat. Ieu teh hiji kaahengan adat Allah. Ari maparinan nikmat mah sok tanpa sabab. Ari nyabut nama make aya sabab. Eling-eling dulur kabeh. Di mana aranjeun geus naekan ieu makom syukur, anjeun ulah eureun-eureun syukuran. Sareng bunga hate kana naon bae anu katarima ku aranjeun, ima anu karasana ngeunah atawa anu teu ngeunah. Keur leumpang, keur diu, keur ngagoler, keur salat, keur wiridan, keur dicai, keur di jalan, keur di imah, keur nyaba, keur dicarekan, boh keur naon bae. Nya kitu deui, lamun urang keur naekan makom tobat, urang kudu tobat terus. Saperti kitu keneh, upama urang keur naekan makom sobar, kudu sobar terus dina manggihan sagala kajadian oge. Sing nepi ka tina hal teh jadi makom, tina diajar teh sing tapi ka tetep ajeg jadi tempat cicingna hate. Tak gatakan sing nepi ka tuntas. Dawuhan Gusti Allah dina surat Saba ayat 13. Wa qalilu min ibadi syakur. Muhartosna jeung saeutik di antara hamba kami anu purah syukuran. Saterasna urang teh kedah syukuran sareng nganuhunkeun anu teu aya hinggana bari dibarengan ku rasa ajrih sareng mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ulah hilap aranjeun dina syukuran ayana anjeun rejeung ayana eta nikmat saperti syukuran nganuhunkeun ka ibu lama seperti dawuhan Gusti Allah dina surat Luqman ayat 14. Anis kuli wali daika
ilayal masir anu hartosna kudu syukuran anjeun ka kami jeung ka indung bapa anjeun tetap ka kami balikna sakabeh makhluk. Sareng deui syukuran ka guru-guru anu luar biasa jasana anu jadi sabab utama karena hasilna kadaharan batin nyata ilmu anu manfaat lahir batin dunia akhirat. Sareng ulah hilap nganuhunkeun ka papada jalma sareng ka makhluk liana anu jadi lantaran datangna nikmat ka anjeun. Bari kitu nate kahade anjeun hilap ka Allahna anu aya di sajeroeun eta makhluk. Sabab nya Allah hakikat nama anu masihan eta nikmat teh sabab nya Allah anu gaduh gelar Al-Mu'ti anu maparin. Muga aranjeun menang taufik. Ayeuna marifat syukur dawuhan Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 31. Balillahil amru jami'a anu hartosna malihan keagungan Allah sadayana urusan. Sareng dina akhir surat Hud ayat 123 wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu anu hartosna sareng ka anjeunna dibalikeunana sadayana urusan. Bakti anu ngabukti eta teh babaku nama sadayana oge urusan Allah. Kagungan Allah mulang deui ka Allah. Ieu teh kalebat rahasiana khalifah anu sagala teh atas nama Allah lain atas nama dirina. Anu usik bari henteu lesok sareng kunci na hidup kuncina sagala urusan nyata pahamna tina Bismillahirrahmanirrahim anu hartosna atas nama Allah anu marinan nikmat ageng sareng nikmat alit di dunia sareng di akhirat jasmani sareng rohani. Sifat anu ngarti kana kakhalifahanana anu paham kana rahasiana eta mawani ngaku kana hak dununganana kana gelar dununganana kasebat jalma anu teu hidang di mana ngaku pangaboga dununganana di mana ngaku kana gelar dununganana. Saha atuh ari khalifah teh nyaeta ieu urang salaku manusia. Saha atuh ari dunungan teh nyaeta Allah Ta'ala pangeran anu kagungan sadaya alam. Tah di antara asma gelar Allah teh nyaeta Syakur. Sakumaha dawuhanana dina surat Asy-Syura ayat 23. Innallaha ghafurur syakur anu hartosna saestuna Allah eta lautan hampura tur lautan syukur. Pepelin kulantaran ieu mah nuju ngabahas ilmu marifat jadi makna oge anu ngajus kana marifat. Likuli maqami maqalun walikuli rijalin masyhad anu hatosna pikeun masing-masing makom atawa ilmu eta aya bahasa masing-masing sang pikeun masing-masing jago ulama eta oge masing-masing titinggalianana. Sok sanaos saguru sailmu pasti hasilna beda-beda. Kitu dijelaskeun ku kutub Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah dina kitab Mizan Kubrona. Dawuhan Allah Ta'ala dina surat Al-Baqarah ayat 60. Qad alima kullu unnasin masyarabahum
anu hartosna geus pada nyaho masing-masing jalma kana ideologina inumanana. Ku ayana kitu tos henteu aneh deui upami hiji basa boga rupa-rupa makna sareng tujuanana nurutkeun istilahna masing-masing. Bahkan makna mah langkung-langkung berlapis-lapis kumaha dibukakeunana ku anjeunna. Salajengna balik deui kana pokok bahasa nyata di antara jenengan Allah teh nyata syakur, lautan syukur. Ai katembongna ieu asma teh di makhluk. Sabab ari makhluk teh mujhar anu didohirkeun. Ari makhluk teh nu didohirkeun asmana Allah jeung tempat dohirna asma Allah. Carana tekadkeun ku hate anjeun sanyana hakikatna anu syukur teh Allah anu katinggalina di anjeun, anu katembongna di anjeun. Nya kitu deui lamun anjeun ninggali jalma loba syukuran, sautak saeutik syukuran, sautak saeutik nuhun, tekadkeun bae ku anjeun. Allah nuju tajali tembong kalawan asma syakur, pasti anjeun bakal maripat wawuh ka Allah anu maha suci dina eta kaayaan. Ieu teh disebatna hakikat syukuran sareng hakikat tauhid ka Allah dina bagian asma. Anu matak keur kieu mah hartosna lamun keur loba syukuran amalanna oge atawa babacaan oge ngalobakeun maca ya syakur atawa asyukur atawa syakurun. Tujuanana sangkan ieu syukuran teh mukhlis anu Allah ka Allah ku Allah di Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicekapkeun sakieu baheula bahasan perkawis syukur anu secara singkatna. Ulang tendem di handeulem sieum, ulang tunda di hanjuang siang. Sanes waktos ulang samper deui. Rabbi jidni ilma wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Al insanu mahalul hata undur man kola wala tandur man kola. Loba tapi hiji, hiji tapi loba. Nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Nusantara baru, Indonesia maju, kun payahkun. Bhinneka Tunggal Ika. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.